tiap perkara aya alam kholqi aya alam amri naon bae kos kitu ngan keur tertuju ka manusa urang dek mengenal Allah ngenal heula alam kholqi jeung alam amri 10 nu aya di urang teh 10 alam 10 lelembutan disebut alam kholqi alam amri jerona lelembutan disebut latifah 10 kabehna dibagi 2 hiji alam kholqi nomor kedua alam amri alam kholqi teh nu mana alam kholqi teh hiji latifatul qalab dedeg pangadeg urang jumlahna aya 4 unsur disebutna unsurul ardi unsurul ma'i unsurul hawa unsurun nar 4 unsur ngaranna qalab iyalah awak urang terbuat tina taneuh terbuat tina cai terbuat tina kitu hawa terbuat tina seuneu iyalah nu dibutuhkeun ku manusia lantaran manusia dibuat tina 4 unsur eueuh taneuh paeh eueuh mau cai modar eueuh hawa koit eueuh seuneu isdep nu 4 kudu aya disebut qalab iyalah alam kholqi pembuatan manusia tersusun daripada 4 unsur